Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya wilujeng patepang deui sareng simkuring Ingradita Fitri dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun pemilihan ketua OSIS. Dina kaping 15 Desember 2022, anggota OSIS diwawancara ku guru sareng ku senior kanggo kandidat ketua OSISna. Dina kaping 15 Desember, kandidat ngalaksanakeun orasi di parkiran Semanja. Mulai di jam 7.30 dugikeun ka jam 10. Di jam 10, siswa-siswi ngalaksanakeun pemilihan ketua OSIS di kelas masing-masing. Dina hasil pemilihan dimenangkeun ku Marcel Fathara Agiastal di kelas 11 MIPA 3. Cekap sakitu wae warta nu simkuring dugikeun, mugia ieu warta manfaat kanggo pamirsa. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.